Selamat siang. Siang, Pak. Oh, udah nge-booking? Aing nenek ngebooking rekang gerebek tempat iya, aing mah. Oh, rekan gerebek. Oh. Ya Allah, Pak. Dek, hari kemarin rapatnya beres. Acannya, can aya laporan pisan ke urang. Nya teuing atuh par. Kan apa sorangan, urang mah kamari ge rapat teh wakilkeun. Oh, sarua atuh le urang ge kemari diwakilkeun. Duh, sugane bener par rapatna par euy. Amun rapat teh biasana sok anu sare par. Moal atuh le, wakil urang mah disiplin, moal mungkin we kasare. Par urang mah hari uang. Hari rapat teh wakilkeun teh. Kadang anu bager, kadang anu bader. Tah kitu le, mata kurang teh kudu sing ati-ati milih wakil teh. Ya, halo Pak, Assalamualaikum. Oh, iya dengan saya sendiri. Oh iya siapa? Saya segera ke kantor Pak. Ya, siap. Telepon ti siapa meni rarewas kitu aing par. Tale ke kantor polisi. Anjing ngukil aing anu korupsi. Nya orang atuh itu ke kantor polisinya. Ke lapar, kurang milu ulah. Yang ngilu atuh, kaman ge sarua rakyat boga wakil lah meureun. Aing ge milu parah. Wakil aing bisa nu korupsi. Oh, aing ngilu. Ini asa kesal kieu jadi keamanan teh euy. Ini asa eueuh kasus hiji acan teh. Marananya. Halo, Komandan. Oh, siap, Komandan. Akan saya amankan, Komandan. 86, Komandan, siap. Oh, belum. Urang selaku kepala keamanan teh kudu ngebasmi tah lokasi nanhaun teh bonon gitu. Oh udah si bonon kudu diamankeun, kamu urang kudu bersih. Keluarkeun eta keluarkeun. Tah kitu atuh. Aing mah jos. Anjing. Selamat siang. Siang Pak. Oh, udah nge-booking? Aing nenek ngebooking rekang gerebek tempat iya, aing mah. Oh, rekan gerebek. Oh. Ya Allah, Pak. Dia main gerobak-gerebek wae. Siang mah cikeun ini. Patut wae meureun. Ngelawan sa keamanan di dieu. Heling, ngajak dong ke mana? Ku aing dilaporkeun ka RT sia. Awas, heling. Ampun mah. Suanta mama teh teu kabonon di dieu. Aing teh badan kieu mah bisa beli beas aja memek apaan. Oh, tuh ikan itu mah. Nek, kena naon urang rek ngilu nih kopi. Moal atuh moal naon kunaon kitu? Bisa naon. Moal nah aku naon mah kijeng nanya kunaon. Nya bisi we, bisi kuna naon atuh. Henteu atuh teu kunaon pirani nyoh kopi ge menin manaon. Pan ngomong ke naon. Ih, Keur ngomong ke naon euy? teuing tah si Ajapar ngomong naon? Par ngomong naon, Par? Nah, ngomong ke naon. Ngomong ke naon sih? Naon ari ieu euy? Ai sugan ngomong ke naon da teu ngarti aing ge. Ngomong ke naon. Ih, Allahu Akbar. Naon si eta? Pak sutradara, ieu ngomong ke naon si aing teu ngarti. Saya kunaon? Emangnya ngomong naon? Naon dari mana naon? Eta tadi ngomong naon tadi? Saya kunaon ka bahasa Sunda kunaon. Tadi ieu ngomong ke
Par emang buka ke Bogor teh. Yang boga tuh anjing goreng patut dia boga ke bogo maksudnya. Urang mana Par ke Bogor teh Par? Tar tukang seur. Oh, sejam sabaraha apa teh? Bang apes setengah genep we sama me ieu sama magrib bersieun jeung di jalan parwe. Ayeuna jam sabaraha Par? Kira ke jam 1 di Rakene. Nu urang mah jam 4 Par. Nanya. Anjing sabeda euy. Nyakeun bae Par lah, atuh beda toko maneh teh. Lahir ge teu bareng maneh jeung urang atuh sia teh. Masakeun Jam jam. sabaraha ieu? Jam 4. Nu bener atuh. Ningali teh jam. Ah, jam 4 mulai. Oh jam 1 dah lo. Buka. Buka. Ah baju buka mah lenjang. Montong sok babalagaan sakirana masih keneh make jam paeh. Beli ku aing pera 5.000 perak nu kieu mah. Mane atuh da ai mana eta jam di mana? Jam di mana eta? Panimu aing mah. Sarua goblok. Kan aing mana no. Kami cita-cita aja tenaon. Hoyong warisan abah neng. Naon Dieu yuk. Bisa wae sia. Pasti nggak mau atuh orang. Ih, nah hata Bang Jalan hidup teka besarua. Aya bener aya salah. Nu penting mah bisa kabeli hate calon mitoha. Enggal agra uwi. Senajan jauh di naon. Karela jalan. Awak mah senajan aing sok nganyut. Moal nepi poho hutan. Si Diman mah urusan Hujan angin dordak gelap senajan banget jam berjeda. hate aing ngejar. Ah, ditenggelam ke saha? Bandar Subang. Senajan jauh di jujur. Cing mana tapi piluan. Senajan aing sok nganjur. Moal nepi poho hutan. Senajan jujur. Hujan angin dordak gelap senajan banget rami dur hate aing moal ngejar.